kaum dangu panegimah bahan katampi pagelaran dan para kanca yang agengna dan sadayana panegimah bahan panghormat langku di payung reng-rengan pemerintahan patut sagara sararahayan dekantun ai sumangangki pamugina bahan kaangku sadaya sarang kahiji wademat sarang kadua asep ajok di panerusan wahaji gugum di bonangan prok dirincikan waacime dirobakan biayan digoongan bahwa Sri diketrekan ada dapat
di undangan sember dodea sadaya gabungan kasadayangan kurangan akan ibro anu nuhun kena kiamat bahasa sampi cepat Sariwati, Ayati, Ilmu Aturan, Sadayana,
wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Langkung dipayun sumangga urang sasarangan negerakeun rasa syukur kadat Allah nu Maha Gopur jalaran widi mantena urang tiasa riung mungkulung Pak Prof Jongok pada pangararai dina kayaan sehat walafiat. Sholawat sidarangan salam mugia tetap bergerak ngocor kurang golontor kapanutan agung Nabi pinunjul anu payus tipi agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, para karabatna, tabiin wa tabiat. Mugi ka urang masalawat mahabah kana ajaran mantena. Mugi urang sadaya kalebet umat mantena ka paparin lereberan sapaat mantan lipoe balitungan. Amin ya rabbal alamin. Panghormat langkung tipayun disimkuring saparkanca atas nami alpukahna ruming Kang Sari pangersa Kang Ibro cumeluk kasimkuring kanggo sami-sami ngiring bingah simkuring geus pisan tiasa janten bagian dina rasa syukurna masyarakat dusun Cikapundung sareng sadurunge gedaya wangi anu dihormat. Panghormat langkung dipayun ka pangersa Ibu Kepala Desa Lewah Jungjang Karawatna teilap oge ka Ibu Kadus Lewah Jungjang Karawatna, para pinesepuh anu sami rawuh, para priyayi anu sami linggi, para santanan usia ngajajar binara oge panghormat teilap oge ka para kepala desa anu masih jumeneng oge partos ngantunkeun urang sadayana. Panghormat kabirungan mugia Allah maparingkeun sagala kasayan dina jasa-jasa mantena. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormatin simkuring teilap oge panghormat simkuring ka seniman seniwati nu aya di wewengkon sadaya nu magung teu diwiji-wiji pamugi urang sasarengan sareng diawit pupuhu dugi ka hambara sakunda masih tiasa ngawujudkeun nagri anu ba'datun thayyibatun warubun gofur. Amin ya rabbal alamin. Atuh simkuring sapara kanja seumping tebuya-tebuy di Siduraja karos pisan pantos janten kalangenan ngarep-ngarep pangulam tidur simkuring dilanceuk Kang Ibro tos sababaraha taun margi aya Covid teh sanaos kitu simkuring ngaraos geus jangat ieu tiasa nampi pangulam dipun lanceuk Kang Ibro kanggo ngareah-reah kanggo ngiring bingah pamugi tepangna urang masih ngarakeun rasa silaturahmi di antawis urang. Bapak Ibu hormatan sing sumangga dihaturan bae kasadayana mangdi sami sumaregep kanggo sami-sami ngarojong rumojong kana paniatan urang sadaya manawi ieu tongtoran jadi tuntunan ejekan sing jadi ajakan. Salamet anu dihibur, salamet anu ngahibur, sakali salamet tetap salamet. Angkeran ka Ibu Juru Kawi sapara kanca dihaturan manawi para sering sedang rosna.